Mitra anu mulia nuju sami-sami ngadangkeun dongeng enteng pangbeberamana atuh di dongeng di Mangjaya Official para mitra dongeng enteng pangbeberamana di Mangjaya Official anu nuju ngaca carios nyambung karangan Bapak Tatang nyaeta gara-gara harta. Atuh para mitra aya paribasa adigung adiguna naon cenah hartosna Mangjaya nyaeta asa aing leuwih ti batur asa aing pangna pambeungharna panggagahna pangkasepna panggeulisna pokona mah aing asa aing leuwih ti batur para mitra tapi asa decetang tos aing perasaan ada teh para mitra decetang tos wah cenah aing gagah buah leuwih gagah aing beunghar buah leuwih beunghar aing kasep buah leuwih kasep aing geulis buah leuwih geulis itunya para mitra eta namina anu teh kitu para mitra sadaya anu disebut cenah asa aing jere asa aing para mitra sadaya kitunya kitu asa aing leuwih ti batur adigung adiguna. Mangga dongeng anu judulna gara-gara harta karangan Bapak Tatang KS dina bagian ke-25 Wilujeng Ngadangkeun. Para mitra sadaya, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberamana. Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna gara-gara harta. Ieu dongeng para wargi karangan Uat Tatang ayeuna teh nincak bagian ka-25. Para mitra anu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Mangga dongeng urang teraskeun harita si Cipeu nuju Tarung ngalawan Ki Jumri. Mangga para wargi sadaya si Cipeu teh ya atuh. Ki Jumri beuki nafsu semrut nyerang deui rek ngagempur beungeut. Gilek si Cipeu asa tambah cingceung, tambah giras heserek di arahna. Atuh peureup Ki Jumri nu badag jeung keker teh teu weleh nyamos. Rengkog si Cipeu ngarengkog bareng jeung kitu. Leungeun kenca nyawel padudan Ki Jumri. Gelo sia. Wanya ya gelut mage jeung nyawel padudan dewek geuleuh. Hihi. Alah ampun deing. Mawe teori gelut mah tuh yoi balak-bak. Hihi. Mawe cara nama Ki Badawang lah. Muni badag padudan teh geuning. Ciat. Ih, awel euy sia adunan-ana. Galo sia. Nyawel padudan dewek. Ki Jumri ngarempod ge sabab padudan rek dicawe deui ku si Cipeu. Muni geunya padudan ileung teh Badawang lah. Alah ampun teh yoi balak-bak. Cedak peureup si Cipeu. Dekanya wanotog kana tarang Ki Jumri, dayagdag Ki Jumri ngadayagdag. Keur kitu disusul tepus ku gerak kalonga ngider, si Cipeu ngajauh ngungkulan tak-tak bari dua dampal leungeunna, nengke puhu ceuli. Prak! Aduh! Ki Jumri leungit di tangtungan, manehna ngagoak. Bari jeung ngerejet taksiran tengkepan dampal leungeun si Cipeu. Dumerapna lain lumayan mata karita Ki Jumri terus jajari jegan. Celek, si Cipeu napak deui kana taneuh. Bari leungeun kenca leungeunna nu jadi lawan nyolonton. Cedak siku si Cipeu nu kenca mapag tarang. Lengak Ki Jumri ngalengak. Na atuh para mitra eta mah. Si Cipeu aya ku lenger para wargi anu mulia. Harita atuh sanggeus ngabadugeun siku kana tarang nu jadi lawan. Ramo leungeun anu kenca ngarameus padudan Ki Jumri. Puguh we Ki Jumri alah batan didagor sirah ngadon gagarabagan bari gogoakan. Waduh. Si Cipeu kalapokna teh bari ngenyang padudan Ki Jumri. Alah itak inyen. Nyen. Aduh sia. Goblok sia. Hihihi ampun deing. Eta sia cabron para mitra. Harita si Cipeu ngagitikan ngirimkeun gempuran pamungkas notog kana dada. Aduh. Si Jumri ngagoak harita beu ngahargung bari humarurung. Awak ngoyongkod bari nungkupan para mitra ceng-celengan ajaib. Nepi ka Ki Jumri tuluy ngarumpuyuk bari nungkupan keneh ceng-celenganan.
Ih, kumari geus kitu Mang Ago. Karasa diudut-adudan dipepeskeun elenganana pokokna kuing malah. Matak ge jadi manusia maulah saing jago sia jago teu deungeun. Ulah samane kanu sahanapeun sia badawang. Mending ngababarikeun pisan rek nyieun kahianatan ka anak deungeun teh sia mah. Cing atuh sing era ku tangtungan jeung kakolotan da anjeun teh dinten teh geus kolot. Ari kasebut geus kolot teh kudu mere conto nu hade nu baris nyalametkeun dunya akhirat kanu ngarora teh. Sangka nu ngarora keneh atawa kasebut jiwa pamuda laku lampahna teu samodel diri anjeun teu regejeug. Make daek dijadikeun pengkhianat bangsa ku bangsa deungeun. Ayeuna anjeun ngeunah dijamin ku si bule. Tapi engke mah di mana si bule diburak-bari ku bangsa dewek, kana pasti anjeun bari cilakana. Kana bang pokona mah ku bangsa sorangan dipicua beratna padanganiaya. Ku bangsa deungeun moal dibelaan, moal dibela. Nangeunah hari jadi jelema pengkhianat bangsa. Rek ngeunah anjeun jadi si bopi manusia kafir. Sok rek kumaha deui pikarepeun anjeun. Ari geus kieu mah ki badawang. Aya keneh hate rek ngararejet raga dewek. Ngomong lain harakangan sia. Dipencet di ku aing sia padudanana deuleu. Atawa dipepeskeun sia ceng-celenganana ku aing. Cek si Cipeu ngeunah hate dumeh lawana teu bisa meta deui. Ari Ki Jumri ditanya kitu teh kalah hahargungan. Haluh. Pokna bari si Cipeu ngalelewe. Haluh naon sia waluh? Waluh mah hipu sia mun dikulub mah. Anyuh naon sia anyuh. Mangcep urang mios. Keuni si badawang mah sinang hariring. Cek si Cipeu. Tuluy ngabeng beos deui jeung Cep Sumarna. Sedang Ki Jumri teu direret deui ku sabelah mata. Sanggeus jauh teh si Cipeu pokna. Tak kitu nu mawi abdi tadi ngajakan wangsul ka pengker deui teh Kang Asep. Cobi pamit tadi mulih deui mah. Ka jalan tadi moal kieu jantenna. Ulah-ulah urang tos dugi ka bumi. Nih sawios lah haina mah. Nama kalawan abdi sareng Kang Asep kenging panang tayungan ti nu maha kawasa ti Allah Subhanahu wa taala. Ya sugan teh moal aya manusia nu kitu da peu. Lamun nyawa baris pikitueun mah picilakaeun tadi ge balik deui. Tema Cep Sumarna ukur sakitu. Jep jarempe kalawan geus tepi ka hiji pilemburan. Nya harita kabeneran aya anu rek ngajua domba jalu meuni badag jeung mulus. Atuh Cep Sumarna rebut tawar hargana nepi ka jadina. Geus dibayar mah gagancangan balik bari harita si Cipeu nungtun domba. Atuh Cep Sumarna ngiringkeun bari nyepretan bobokong domba kuregang haur. Wanci asar Cep Sumarna jeung si Cipeu ka kara tepi. Atuh dombana dicangcang dina tangkal sirsak di pipir. Cep Sumarna tuluy kacai bebersih. Balik ti cai geus disalin ku pakaian bersih. Indis ka masjid rek salat asar. Kitu deui para mitra si Cipeu ka masjid. Peutingna bada salat magrib Cep Sumarna jeung si Cipeu cacarita ka kersana ajengan dahlan. Tur kapayunan ku Ibu Hajah Ningsih tina perkara si Cipeu. Ngadon patelak jeung saurang lalaki. Nu alatanana eta lalaki katelah Ki Jumri. Nanyakeun ngaran Cep Sumarna kalawan rek diserenkeun ka Sinyo Fedri. Sabab manehna diparentah ku Sinyo Fedri pikeun newak Cep Sumarna. Teu matak aneh kangge Ibu Hajah Ningsih mah meuni ngaranjugna. Inggis nu katelah Ki Jumri bebeja ka Sinyo Fedri. Kalawan manehna datang bari mawa upas. Kana pasti Cep Sumarna jeung si Cipeu dihukumna. Tutas si Cipeu cacarita pek Ibu Hajah Ningsih nembe sasauran. Nah, ari maneh kunaon Cipeu sok disiar wae pibahayaeun teh. Kumaha lamun Sinyo Fedri ka dieu bari mawa upas atawa kompeni? Kada pasti diri maneh jeung si Asep digusur. Datang ka ditu moal teu disiksa temenan ku upas atawa ku kompeni. Hate kami geus leler ayeuna teh aya kajadian kieu deui. Padahal tadi ge heug lulumpatan atuh tong dilawan. Heug lalumpatan tadi teh. Ibu Hajah Ningsih menipias. Sanaos lulumpatan oge datang tos si bule kadari ieu Bu lah. Da tadina ge upami Kang Asep kersa dicanak wangsul deui mah ka jalan anu sanesna moal papenak sareng kajantenan. Mung Kang Asep teu kersa mulih wireh eta parantos tebih.
saja bitik itu abdi ge teu sangke wae bakal tepung jeung jalmi nu dipiwarang newa Kang Asep pusinyoh Pedrik tema si Cipeu. Tah hari ayeuna kumaha atuh amanah supados si Asep sareng si Cipeu saralamet da ku pangemut abdi matang tos sinyoh Pedrik teh meureun baris ka dieu bari nyanak upas atawa menawa kaum peni saur Ibu Hajah Ningsih tumaros kanu janten caroge. Nya ari kitu kajadian maka paksa si Asep jeung si Cipeu sementara ulah aya di dieu. Lamun nyingker nyalingkur heula mah sina nyalingkur heula ngan ka mana nya pikeun nyingkurna saur kersa ajengan dahlan. Anjeunna ge ngaraos bingung kangge nempatkeun ingkang putra sareng si Cipeu. Nah ka mana atuh Asep pikeun nyingkur jeung si Cipeu? Ibu Hajah Ningsih netep ka Cep Sumarna nu keur nungkul. Nuker tungkul duka tubuh walar Cep Sumarna manehna ge ngarasa bingung kudu ka mana pinyingkureun. Kumaha lamun nyingkur di lemur Nabi Eme kersa ajengan dahlan bari ngalirik ka ingkang garwa. Atuh nyingkur di lemur Nabi Eme mah sami sareng di dieu. Jalan sinyoh Pedrik sareng Den Joni tos terangeun ka lemur Bi Eme. Kupami ayeuna milarian ka ditu pan anjeunna pan cilaka meureun. Waler Ibu Hajah Ningsih. Eta sugan mane boga baraya atawa boga kekenalan di tempat nu jauh ti dieu Cipeu. Kersa ajengan dahlan naros ka si Cipeu. Ai wargi eta nepi kekenalan mah teu aya mama. Mun gaduh sesepuhan hiji pagunungan nanging duka jumeneng keneh duka parantos ngatunkeun. Jalan teu aya tos aya kana 8 taunna abdi mah teu acan tepang deui. Tema si Cipeu. Hayangnya ho atuh datangan heula Cipeu aya keneh terus caricing di ditu. Menang 2-3 poe mah atuh geus areueuh wae neangan deui pieuna pinyuruh ieu pikeun nyiruruk. Ngan wayahna kudu makal beas. Makal beas teh lain keur ngirim anu rek didatangan tapi keur maraneh keneh jeung si Asep. Ulah ngariweuhkeun sagala rupana kanu rek dicicingan. Mawa kastro sakalian da meureun suluh-suluh kitu mah bisa manggih di jalan. Ibu manitah kitu soten lain mung kacicingan kudu jadi anak jeung kumaneh. Tapi karunya bising sinyoh Pedrik ka dieu mawa nu berwajib. Lamun nyalametkeun teh mah nyalametkeun diri. Di mana geus aya 3-4 poena eueuh naon-naon, eueuh kadarieu deui ka dieu heula. Lamun di dieu geus tiis nu hartina eueuh naon-naon gancang si Asep papagkeun ajakan balik deui ka dieu. Saur Ibu Hajah Ningsih. Insyaallah upami kitu mah Bu, mudah-mudahan we sesepuhan abdi aya keneh. Mung eta iraha abdi sareng Kang Asep kedah miosna mama. Si Cipeu nanya, tur ngareret ka kersa ajengan dahlan. Rek init mah isukan we bada salat subuh. Kahiji ngarah tiis keneh di jalana. Atuh kaduana bising Pedrik atawa Joni kaburu ka dieu. Waler ajengan dahlan. Mangga enging ya mama. Cek si Cipeu geus kitu mah si Cipeu ngaleos ka tukang. Atuh Cep Sumarna ka kamarna. Ari kersa ajengan dahlan teras netepan Isa di kamar sareng garwana margi teu acan netepan Isa. Para wargi anu mulia, waktu si Cipeu ka tukang nyampak Mang Odoy jeung Bi Uning keur tinggal rentul. Atuh Mang Odoy bari ngelepus udud Bi Uning ngapleuk we nyeupah da geus biasa tukang nyeupah. Ret Bi Uning ngareret tuluy neuteub ka si Cipeu kalawananya. Ngobrol naon di jero teh Cipeu mending ngampleng. Eta kuring nyaritakeun perkara kejadian tadi. Sakumaha geus dicaritakeun ka mi teh jeung ka Mang. Tema si Cipeu gek diuk digireun Mang Odoy. Kumaha atuh ibuna Cep Sumarna reuwaseun temenan meureun Peu? Bi Uning teu leupas paneuteupna. Reuwaseun mah henteu ngan ngaranyug. Tema si Cipeu nyaritana si Janu bari heureuy. Hari si cungkrung naon bedana reuwas jeung kaget ngaranyug sia. Ana sarua sia reuwas jeung ngaranyug mah. Bi Uning harita teh para mitra. Hanya tuh bari semu ambek si Cipeu pokna nepak kana babalean. Hi, baru sarua nya. Pokna. Bi Uning ngarenjag kalawan pokna semu gegeran. Heuh sia baruk. Itak inyan gitak inyan. Ampun deing. Ai mah sia mah kelakuan teh sok ngareuwas wae ka kolot. Cing sekali deui tuh ngagitakna. Nyaho sia cungkrung teu uyahna keur obat teh nya. Ya cungkurung ulah sok kitu ka kolot teh sia kumaha lamun hareupeun mama ajengan. Kami itak inyan meureun era temenan. Nih geueuh urang mah nya cek Bi Uning.
Aduh mang Demi kurang isi doakeunnya jeung kuringnya sepunyere pegat simpai paturai petepang deui cek si Cipeu bari ngareret ka Mang Odoy. Kunaon ari maneh Cipeu make luwal-we kitu dari ka mana make jeung silih doakeun sagala po nyebutkeun sapunyere pegat simpai paturai petepang deui sagala. Kapan kuring tadi ditanyingkurkeun diri jeung Kang Asep ku Ibu Haji sabu bising si Pedrik teu den Joni ka dieu. Kumaha Cipeu pangdenge maneh jeung Cep Sumarna ditanyingkurkeun diri ku Ibu Haji? Bi Uning nanya bari ngareret. Nya Bi Uning ditanyingkurkeun diri we ku Ibu. Tarik nyingkurkeun diri ka mana, Peu? Nya ka bapak-bapakan kuring we di gunung lah. Tuh ge sugan aya keneh. Iraha rek ka ditu na Peu? Mang Odoy nanya. Sukan we pada salat subuh. Atuh jeung we ku mang didoakeun sing salamet. Da mana kitu ge keur kasalamatan urang sarerea mun teh euy. Turis sing aya non teh aya keneh anu rek didatanganan aku maneh. Jeung maneh kudu bisa-bisa we mihapekeun diri euy di mana ge Peu. Cek Mang Odoy atuh Bi Uning mairan. Nya kumi ge didoakeun Cipeu sing salamet. Kitu deui nu araya di dieu sing salametnya sarerea. Nya urang silih doakeun atuh Bi ge Mang. Salih ditinggalkeun ku uingnya. Moal nu ngabanyolan we ku uing ditinggalkeun mah nya. Pokona mangan si minang latihan we. Latihan naon ari maneh Cipeu? Bi Uning siga nu kaget bari kerum. Nya sak minang eta we sing getoa kana latihan itek inyen. Si Cungrung sia teu ya nakernya. Keur barwes teh. Takoro teh ngadonita itek inyen we. Mun da ke maneh itek inyen sia jeung si Kuntring. Ayo. Gue komon lah lamun bareng jeung itek inyen si Uning Bi Uning lah. Jeung Mang Odoy mangga tuh cek si Cipeu tuluy ngampih ka kamarna. Sabab si bersieun kaberangan teu lila para mitra Mang Odoy ge jeung Bi Uning ngarampih ka kamarna. Isukna rebun-rebun keneh. Cep Sumarna sanggeus pamitan tur menta padudan. Tinuja padudan. Apunten para mitra. Menta piduanana atuh bisa jauh-jauhnya pidua kana padudan. Alah, ieu mah lepat Mang Jaya ieu. Konsentrasi kurang alah menta padudan. Aduh ampun deui. Aduh mangga urang teraskeun. Nyamut gelutna si Cipeu atuh dah padudan gitu teh. Jadi we menta padudan. Harita sabada menta pidua tinu jadi indung bapa terus we indit jeung si Cipeu. Nu maksud jeung tujuan rek nyingkurkeun diri heula di bapa-bapaan si Cipeu. Samalah waktu ini teh si Cipeu maunggul beas kurang leuwih aya meureun 10 liter keur bakal di jalan. Malah mawa kastrol leutik. Lantaran di mana wae cenah mun kabeneran lapar bisa ngaliwat. Ai soal ngaliwat mah geus teu kudu dilatih deui. Maklum para mitra eukeur Cep Sumarna atuh kungsi masantren si Cipeu pon kitu keneh. Jadi para mitra hasil di masantren teh bisa ngaliwat teh unggul. Aduh lepat eta. Boga pikiran kadinya teh boga pendapat kadinya mah lepat para mitra. Keluar pasantren ukur bisa ngaliwat we cenah wungkul. Ayeuna benten deui pasantren aya mah teu kada ngaliwat atuh para wargi. Para mitra anu mulia, mekel beaso teh lain sieun teu disuguhan dahar atawa teu dibere dahar kunu didatangan, tapi ulah ngariweuhkeun sagala rupana kanu didatangan ku maranehanana. Nya kitu kasebut jalmi nu ngarti tur boga rasa perasaan mah. Lamun rek nganjang boh kabaraya, boh kasobat bari rek ngendong teh ayakan 2-3 poena kudu barang bawa. Kumaha lamun rek di tangan ku urang geus areueuh. Kasebut geus baraot rek di mana urang nyiruru. Lamun api hadeun urang ngadon gular-goler dina rungkun onaman mah atawa untungna ngaringkung di saung huma atawa di sawah. Cek Cep Sumarna nyarita bari lempang sedang budi tetep. Maalum bari hate mah timbul keuheuh timbul nafsu ka si Nyoh Pedrik jeung ka Den Joni. Sabab teu puguh-puguh ngadon terus ngakalakeun lamun ngakalakeun teh mah. Contona poe kamari waktu Cep Sumarna jeung si Cipeu rek nyiar domba keur korban ngadon aya nu megat di ku saurang lalaki katelah Ki Jumri. Cenah mah dititah ku si Nyoh Pedrik. Newak Cep Sumarna
nepi kaderna si Cipeu patelak jeung Ki Jumri. Bubuhan si Cipeu seetik gedena nyangking pangarti jeung gede wawanen. Akhirna Ki Jumri teu bisa budi ku jalan nampa tenggelan aya kana 4-5 kalina ti si Cipeu. Jadi yakin lamun kitu mah si Cipeu lain jalma jore-jore, lain jalma pikeun hinaeun tina bab pangartina. Atuh aya pertanyaan kitu teh Cep Sumarna si Cipeu pok. Kumaha dikresakeun kumaha kawasa tukang Asep. Dina tos teu arayana ge sesepuhan abdi mah tak naon atuh ngararab di saung huma ge. Piraku sugana anu bade ngaganggu ka urang jalan urang mah mios disarakan sanes bade milampah abon. Tema si Cipeu. Jep Cep Sumarna jempe terus kebat lumampah. Beki jauh lumampahna para wargi beki nyorang ka tempat nu taraiseun. Jarang panggih jeung nu sejen. Rajin aya pilemburan atuh aya enclo-encloan para mitra sadaya, gugumplukan, jojumplukan, ti lembur ka lembur anu sejen teh teu jauh aya kana 2 kilometer. Danya kitu pilemburan nu deukeut ka pagunungan, hayang manggih lembur deui teh hese sabab pajauh. Barang tepi ka hiji tempat, katingali ti kajauhan aya saurang lalaki keur leumpang. Sajurusan pisan jeung nu keur disorang ku Cep Sumarna katut si Cipeu. Tah geuning kakara tepung jeung batur peu. Tadi mah meuni asa teu papanggih pisan jeung batur saurang-urang acan, ceuk Cep Sumarna. Nya na memenakan sareng nu ngalangkung, tema si Cipeu bari terus laleumpang deui. Na atuh ari geus deukeut nu kira-kira 20 meter. Si horeng eta jalma sajurusan teh Ki Jumri nu kungsi patelak jeung si Cipeu. Reg si Cipeu eureun kalawan pok. Geuning itu mah nu kadiekeun teh jelema nu tas patelak sareng abdi teh Kang Asep. Kekelireun heula Kang Asep. Bisi manehna miulaan bertindak. Ceuk si Cipeu ngecageun karung tarigu di eusi ku beas. Sanggeus deukeut reg Ki Jumri ngaraneg kalawan pokna. Bari mencerong kana beungeut si Cipeu. Lah kadala geuning eta kisana. Tepung di dieu jeung kula. Nyari ani karek ka mana? Tas di mana? Tepung deui jeung uing. Na keur neangan uing rek nyacapkeun ka panasaran jojo patutunggalan samodel kamari. Ceuk si Cipeu geus siap sadia ngajaga sagala akibat. Ceuk paribasana caringcing pageuh kancing saringset pageuh iket. Atuh Ki Jumri samemeh nemalan seuri heula. Kisanak we sok salah sangka bae. Ulah sok suudon kisanak. Dek ngasumaba ka ieu tempat lain neangan kisanak. Lain rek nyacapkeun ka panasaran tapi rek balik ka lembur. Dikana dewek aya keneh hate ge. Ngayunan kisanak. Ari hantem-hanteman padudan dewek di cawelan. Yah, nacis deui ge. Kuriak padudan dewek kokoy-kokon monongeun we hantem di cawelan wae mah. Saleuheung kokon monongeun balas di cawelan ku kisanak. Kumalun padudan dewek ngabolonyon cilaka 12 katanyaan ku indung si kucerit ke. Aduh ai kisanak mah kitu gelut teh meuni mijah aya ngabintih puceuli aya ningang dada jeung siku nu nyel kana hulu angen. Dah wana hulu angen. Aduh eta nu matak paur geus ngarawelan ceng-celengan. Aduh padudan dewek meuni karasa keneh linuna ge. Aduh peed nya. Peed atuh da dicawel padudan mah. Cek si Cipeu seuri. Cep Sumarna ge mesem bari ngabalieur. Peed-peed nya nahaon linu nu aya deuleu. Tema Ki Jumri. Ari Andika geus laporan acan ka si bule tina kajadian kamari. Lah teu daek teuing laporan segala. Dipikir dibulak-balik dipeueung diutakeun. Lah teu salah ti caritaan kisanak. Teu puguh-puguh dewek kudu jadi si bopih si bule. Jadi si bopih we ku si bule. Jadi pengkhianat bangsa. Engkena teh ku bangsa sorangan disariksa ku si bule moal dirawatan. Nu matak deka ieu mah mudik we ka lembur. Lah karunya ongkohan ku indung si kucrit bisa arep-arepeun. Teu kudu di kota wae di lembur ge bisa. Kana tani-tani kana macul-macul atuh pagawean mah. Da sawah mah boga satala pokeong mah. Ari kisanak ayeuna rek ka mana? Tema Ki Jumri sadar teu daek jadi pengkhianat bangsa. Ngaso heula para mitra anu mulya, ngaso.
Para wargi sadaya nu sami-sami ngabandungan dongeng. Sakumaha nu kauninga para mitra Ki Jumri sadar teu daek jadi pengkhianat bangsa. Uing merek nyabakan nu jadi guru, jeung atuh rek balik mah urang silih doakeun nya jeung kuring. Sing pada-pada dina kasalametane pokona mah. Oh nya, ieu gerek balik ka lemur. Sabala rek terus milu we lah. Jadi laskar sabab cek peja di lemur dewek. Geus loba laskar nu rek ngusir si bule. Alhamdulillah, syukur ani kaya niat kitu mah. Dina korban ge kasebut mati syahid fisabilillah. Nah, hampura tu kuringnya Ki Jumri. Oh, sabangsuna dewek kudu dihampura ku kisanak euy. Cekep Ki Jumri jeung si Cipeu patarema dampaleungeun kitu Decep Sumarna sasalama. Geus kitu mah tuluy ari nit sewang-sewangan. Ki Jumri ka kidul, si Cipeu jeung Cep Sumarna ka kaler. Bari saja jalan galecok ngobrol samalah make saliseurian. Inget kana caritaan Ki Jumri nyebutkeun di rawelan padudan. Atuh cenah para mitra sadaya, malah dicawe ceng-celengan sieun kokod monongeun. Ari katamah-tamah si Cipeu ngabojeg bae, lamun kitu teh mah itung-itung ngababaraha teh Cep Sumarna supaya gumira teu nguluwut bae. Memang teu ngarasa capek ari lumampah aya batur bari gogonjakan. Akhirna si Cipeu jeung Cep Sumarna geus tepi kanu dituju ka hiji pagunungan. Di dinya aya hiji imah leutik hateupna ku eueuh. Horeng imah Aki Joher. Ari Aki Joher teh urut guruna si Cipeu. Tadi dieu sesepuhan abdi mah Kang Asep. Tempatna ge nyingkur di gunung. Cek si Cipeu tuluy uluk salam bari ting jaranteng. Hareupeun golodog. Assalamualaikum. Ukur sakali para mitra. Si Cipeu uluk salam geus aya nu nemalan ti jero. Ku saurang nini talialian nini anyang, kabeneran nini anyang keur sasapu di tengah imah. Waalaikumsalam. Kulutrak nini anyang ngalaan tulak panto. Berai dibuka atuh. Si Cipeu ngarasa bunga sabab nurek didatangan nyampak aya. Nini damang. Papa pangesto Kasep keke. Di mana si Kasep teh sareng nu bade ka saha kitu? Nini anyang dina nyaritana siga nu geumpeur. Tur boga timuru kanu reka neang Neng Yani. Ari si Cipeu harita ngadone seuri. Alah, si Nini ngage nyebutkeun Kasep segala ka uing. Sakieu beungeut uing jiga si cepot teh. Piraku Nini hilap deui ka uing. Cobi emut-emut Nini. Cek si Cipeu tuluy ungah. Dituturkeun ku Cep Sumarna tuluy sasalaman. Waktosna seep.